jadi kemah urang teh ek budidaya tongo. Budidaya tongo. No sir. Sampelna aya nya kayak nyeuna kah? Heeh. Kurang heula pan anu gede anu leutik. Anu paten nu mana tah paten? Nyata alusna leutik tongo teh. Heuh jadi biangna alus keneh. Heuh jadi biangna alus keneh. Heuh jadi biangna alus keneh. Eta nomorna urang teh ngirim sakilo nyobaan. Ayo seminggu bagong teu bisa ngalana. Jadi duit 37 juta. Sakilo teh. Heuh. Assalamualaikum. Ngopi lur, Aduh. wae teh. Enakeun euy nuju ngopi ya tiis-tiis. Biasa ya bisnis ieu. Aya bisnis naon ya? Tongo. Bisnis tongo ieu teh. Tongo teh nu kumaha? Mangga. Kana nu arapaleun nyata jeung si ieu. Oh bieu teh keur badami tongo. Jeung si Agus Rante nyata kana tongo kana paleun. Kumaha deal? Alhamdulillah. Nah, sama ka mana wae? Ayo we aya Lumayan. Yogi. Kata tangga bieu ka Cecep Karbit. Ieu aya si Cengkong Thailand. Heeh. Telepon gitu. Awe urang teu ngarti bahasana. Minta 10 kilo tongo bagong. Oh ya pesenan Heeh. 10 kilo. Kilo ti dieu mah. Si begu nama itu ngajualna per biji meureun. 75.000 bijina teh itu. Oh no. So nya kana bisnis tongo. Alus eta lebaran. Oh yang sayang ngidon seriuskeun. Itu mesti arek mah. Teh ubar jang harese molor pan tongo teh. Wah sia teh kana hese molor. Nongtot bohlam bohol teh bohlam. Kapan beheun ge alus digodog tongona. Ngaromel. Oh jadi khasiat teh cenah tongo teh alus barudak. Sok kita ikutin terus kumaha cenah. Sok jelaskeun tak kulak tongo ieu. Eta urang anu neanganna nyata bieu teh urang teh papanggih. Urang kamari mimiti papanggih di bandara. Tuh nyaho bahasana mah otet depan otet teh kutu kan aing meureun. Ada tongo meureun. Ceng teh eta mawa naon cenah si Cina teh. Na kantong da tongo cenah eta mah. Teu bisa bahasa Cina. Apa eta apa cenah. Otet cenah. Ngobrol ya urang aya naon teh aya sapam. Tongo eta inspektor nanti ih ngaranna teh bisnis tongo cenah. Wah lakunya laku. Eta nomorna urang teh ngirim sakilo nyobaan. Ayo seminggu bagong tuh bisa ngalana. Jadi duit 37 juta. Kilo teh. Oh, Alhamdulillah. 10 kilo. Yeah. 10 kilo ngirimna urang. Eta eueuh kitu neangan-neanganna ieu. Duh. Ayo anggiruan. Nama lumayan. Lamun dipasarkeun di Jakarta kumaha? Teu bisa atuh can aya naonna teh, can aya pak yang narima nama. Enak bisa wae nu meuli ti ditu ngajualna ka saha? Nu burung nang di Jakarta heuh. Bener. Come on. Ayo mah pugu. Ngirim teh paling sabulan lah. Cokot we sakintal we nya tongo. Heeh. Ada tongo mah dawuh nu melak. Nu Allah mun teu diberak. Tongo mah. Oh, jadi kita nandapeun taneuhna sok loba ningannya. Tiupan kus ku eta teh ku sedotan ka luar. Yeah. oh, jadi kemah urang teh ek budidaya tongo. Budidaya tongo. No sir. Bener sae euy eta. Tongo tah ubar teh. Terus dikotok anu hideung ubar eta. Buat arek apal. Ngitungna letteran eta mah. Ah. Si orang si congpangna mah per mili nya jualna ti kotok hideung ge anu aya nu leket dengan nu harese. Heeh. Jarang pan ti kotok nu leket mah. Oh karek apanya? Heeh. Campur mun si begu mah ya ubarna. Cek urang mun hayam mencret eta teh nya. Jarang pan hayam nu mencret mah. Jarang. Teh us yang ubar eta. Yang nyeri huntu ya. Kotokna. Ti kotok baseuh teh kan nyeri huntu. Syariatnya bener, aya diulik mah bisa wae. Heeh. Tongo bener eta, bon bejaan urang bisnisna. Kamari ge
geus urang ngabejaan ieu ka urang gampang Heeh. siap cenah mang sabarha nolong sakilo mah cenah hararese Wah, gimana tuh nya? eta ulah henteu di Gerbitung bejaan maneh tongo nya sampel lah sampel ke mawa halus teu barangna odeng ke heeh Siap. Wih, sampelna aya nya kayak nyenak ah. heeh kurang heula pan anu gede anu leutik Anu paten nu mana tah paten? nyata nu halusna lah leutik tongo teh Oh, rada matil. jadi biangna halus keneh leutik mah Oh. anu gede mah rada goreng cek si compangna ge Jadi nu leutik mah hasiatna leuwih ajib. halus Nya. can nyarangkeun eta ubar karena daun cau kan urang teh tah daun cau tak kirim lumayan daun cau ge kan nya teu arapaleun babadan we ti dieu pusing-pusing Nuhun teh ya, mah kumaha tuh? Nuhun pisan atuh nya. lente kurang ya Heeh. Nya kade atuh. Ya. daun cau awi nya Heeh. ekspor hungkul yen can apaleun mah tongo ieu Heeh, bener. tongo mah instan Tuh mah bener ada tertarik sih. modal nage kopi liong bulan jeung rokok jamu coklat nyangan tongo meunang nya Neangna ti peuting apa ti beurang? orang we nu kitu mah muru isuk batur nanyakeun nyangan naon ieu gitu tongo gitu Heeh. nu geunang aja jampang sok lobapan nya nanti imah panggung keneh Imah tah panggung. nah napun panggung lolobana tongo teh Ih, sing bener. sarolapna teh Siap. keun urang apa jarang taneuh naon teh garing Ah, itu saha itu santri? mana Itu santri sanes. eta masih eta